hotel karena kesuksesan dunia cekang Nabi fa'alaihi bi'ilmi ilmu nahula wa man arada al-akhirah kurang hayang hotel karena kesuksesan akhirat selamat dunia di akhirat maka fa'alaihi bi'ilmi kudu make ilmu nahula wa man arada huma man hayang ka hotel dunia jeung akhirat sami eta oge fa'alaihi bi'ilmi ilmu nahla urang rek melakukan sholawat ge tayeu nya mudah-mudahan jantan ilmu kami urang sadayana bahwa si kuninga heula samemeh belak jarong teh apal heula jarong teh kumaha manfaatna kumaha kitu nya mun teh mah jeung gizi-gizina saperti kumaha syukur mun apal jeung gizina minimal ari jagon teh kumaha ulah ieu mah ari judul rek melaporane ari karagurane teu apal bentuk-bentuk acan wah bahayanya bapak rek melak tanggal jauh ari tanggal jauh teu apal kumaha bentukna atuh bisa wae nu ditolak teh bisa tanggal naon dure bisa tanggal duku dan lain sebagainya kudu apal heula naon ari disebutkeun sholawat teh besok dibaca kurang disaraya samemeh macakeun sholawat bahwa Allah hadawukeun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Allah dan para malaikat di naon membaca sholawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kadituna sallu urang dititah maca sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi berarti nu maca sholawat atapi nu bersolawat ka kanjeng Nabi teh aya di jalmi aya di Gusti aya di malaikat taeta sholawat ulah disangikeun sholawat na manusia jeung sholawat di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran beda Allah cek itu bahasa tauhidna mukhalafah lil hawadis Allah mah beda jeung sakabeh makhluk ulah disaruakeun kena-kena cikuran teh innallaha wa malaikatahu saestuna Gusti Allah teh jeung malaikatna yusholluna bersolawat ka kanjeng Nabi meureun sarua maca babari beda nya sholawat nu dikintut ku jalmi ku urang manusia itu bentukna doa ngadoakeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang baca sholawat Allahumma sholli wa sallim Allahumma ya Allah sholli muga papan rahmat eta doa nya wa sallim jeung muga papan kasalamatan doa eta teh jadi sholawat nu dibaca ku manusia ku urang ka kanjeng Nabi sholawat nu dikirim di manusia ka kanjeng Nabi itu berbentuk doa ngadoakeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadoakeun di dalamnya sholawat adalah doa alasan aja teu sakabeh doa eta teh sholawat setiap sholawat nu dibaca urang itu berbentuk doa tapi setiap doa eta isina sholawat hukum khusus itlaq teh saterimanya nomor kaduana sholawat nu dikintun ku Gusti ka kanjeng Nabi itu mangrupakeun rahmat mangrupakeun kintunan rahmat kanyaan ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cek tadi nu dikintun ku urang ngadoakeun ka kanjeng Nabi sholawat teh nu dikintun ti Gusti Allah mah berbentuk rahmat di Allah Subhanahu beda seterusnya wa malaikatahu mun malaikat ngintun sholawat ka kanjeng Nabi mah itu berbentuk doaul maghfirah alias ngadoakeun panghampura ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali sholawat dari kita ku manusia
panghampura ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beda-beda. Sederhana we logika namanya. Ibu bapak apal kacang kedelai. Sekurang mah kacang naon? Kacang jepun. Nah, kacang jepun asup ka pabrik tahu kaluarna jadi tahu. Kacang jepun, kacang kedelai asup ka pabrik kecap bijil jadi kecap. Kacang kedelai ka asup ka pabrik tempe bijilna jadi tempe. Padahal kedelai kene bijil di pabrik tempe jadi tempe, bijil di pabrik tahu jadi tahu, bijil di pabrik kecap jadi kecap. Tempe tahu kecap teu akur kabehana, padahal sadayana ge kedelai kene. Ieu ge sarti keluar ti manusia dikirim ka Kanjeng Nabi bentukna ngaduakeun. Intinya keluar ti Gusti Allah dikirim ka Kanjeng Nabi bentukna rahmat jeung Kanjeng Nabi. Keluar ti malaikat bentukna doaul maghfirah. Beda sadayana tapi sadayana ge sholawat kene Dayah nu disebutkeun sholawat geun fadilah nama panjang ilmu kamajengan dibahas setiap pausan misalnya nu jelas urang samanya melakukan sholawat sing apal heula sholawat teh saperti kumaha minimal bentukna heula. Jadi bentuk anu dikirim ti jalmi dikirim ti Gusti dikirim ti malaikat itu berbeda bentukna, padahal sadayana ge sholawat kene Nah, jika tadi kacang kedelai itu jadi tempe, jadi kecap, jadi tahu, kedelai kene hiji tah ilmu heula. Nomor kedua dawuh Kanjeng Nabi idza usidal amru lil ghairi ahlihi fantaziris sa'ah, di mana ini perkara ditempatkeun disaratekeun lain dina parantina maka tunggu kehancuranana. Urang ayeuna rek melakukan sholawat nu disebutkeun sholawat wa barik kade melakukan mah jeung tadi beda jeung nyebarkeun agama mah rek di sawah, rek di pasar, rek di diskotik silahkan. Nu jelas urang mengumandangkan kalimat la ilaha illallah di mana wae terserah, tapi melakukan amaliyah teu bisa sembarang tempat. Ibu bapak melakukan jauh sing apal melakukan atau pemelakan mahmud jauh wayanan guru dinata ulah melak jauh dialungkeun kana walungan atau dialungkeun ka tengah laut sana jadi tungguan 20 tahun ge moal jadi tah eta jauh nanya itu kangajengan opik ayeuna melakukan urang ge ayeuna dialungkeun kana keusing ditungguan 50 tahun moal jadi salah tempat geunana melakukan sholawat ge sami. Mun orang rek melakukan sholawat beda jeung syiar melak sholawat kudu dina tempat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bisa melakukan sholawat di tengah diskotik, bisa melakukan sholat berjamaah di tengah lapang, bisa sholat mah dengan awal dan melakukan bisa. Maka ketika Kanjeng Nabi melakukan sholat berjamaah ayatna di masjid, itu di masjid pertama dibangun termasuk di masjid Al-Haram di Mekah Sinar Madinah. Melakukan amaliyah tek melak sholat berjamaah, tek melakukan tasbih, melakukan amal tahlil, melakukan amal tahmid, melakukan itu sholawat, melakukan bentuk amal wae wayahna kudu dina tempatna. Mun cek bahasa ulama mun di masjid sing bisa di madrasah, di luar masjid di madrasah teu bisa melakukan amaliyah khususna amal sholawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
atau sederhana banyak pepelakan mah di mana-mana dina ilmu pertanian pepelakan ayeuna tata kalah melak laut dan lain sebagainya kudu dina tempatna beda jeung nunda ari nunda itu nunda siki kadu mah masih dina lomari mangga ngan melakeun mah ulah di jero lomari gitunya nunda hungkul mah laut dina akuarium mangga ngan mendek meja ke melakeun mah wayahna kudu dibalong gitunya da ieu melakeun amal ibadah khususna shalawat ge wayahna kudu di tempat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu urang posisina melaktos aya di masjid gitunya mudah-mudahan kadituna muntos dipelakeun tinggal urang apal naon hasil nu bakal dipanen ku urang sadayana ari pepelakan di dieu mah bentukna adalah paniatan niat di jero hate beramalkeun ku urang sadayana melalui kabar kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa urang salat zuhur niatna salat asar salatna teh jadi asar gitu kan urang salat maghrib 3 rakaat ari niat dia bisa eta teh bisa dan urang sarakaat lantaran innamal a'malu binniyat urang maca shalawat diniatan kusaranya Gusti abdi niat maca shalawat wa bari dieu itu dipelakeun di ieu masjid mudah-mudahan ieu pepelakan abdi sing jadi takal shalawat geus jadi takal shalawat ieu shalawat mudah-mudahan sing dawam istiqomah dibaca di ieu masjid bahkan ila yaumil qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasil pepelakan kade melak dure pasti buah lagi jadi dure melak jauh buah lagi jadi jauh melak itu tangkap cikur ge pasti panen lagi cikur deui melakeun sholawat kade melakeun sholawat panenna aslina ge di kitu poe kiamah sabada urang maut di barzakh bakal kaasaan hasilna tina hasilna dan melakeun urang dermata sholawat di masjid terus dinyatan melakeun kadituna saha wae nu maca sholawat wa bari di masjid sanajan urang tos maot insyaallah kabagian pahalana kabagian hasil panenna sabab naon sabab urang anu melakna pun cek bahasa bisnisna investasi jangka panjang modalna urang mocorna ge ka urang keneh ka urang keneh urang nu melakeun ieu sholawat di masjid da kitu ari guna hirupanya beberieun ibadah teu pati loba beberieun ilmu teu pati bisa dina agama beberieun harta ka hotel wae atuh minimal sing boga pepelakan amal ibadah ke kadituna sanajan urang maot bebekelan pas-pasan ge boga amal pepelakan mah ke dibadah nu maca sholawat di masjid itu insyaallah bakal ngocor ka urang sadayana aya jami nu maca balik di masjid 10 kali 10 hadana ngocor ka barzakh urang sadayana amin ya Allah darban alamin eta panen hasil pepelakan hiji hasil melakeun shalawat mah aslina sabada urang maot bakal dibere pahala ganjaran ku Gusti Allah bocor dina ieu pepelakan beh dieuna melakeun amal ibadah